Allah teh karena sifat hayat. Asifatul asiratu al wajibatu lautal al hayat. Sifat hayat artinya Allah hirup. Wahia sifatun lahu ta'ala jaliyatun anu mana sifat hayat termasuk karena sifat anu bangsa ajali. Ajali teh anu kaya mimitina. Maujudatun yang termasuk karena sifat anu bangsa maujud, anu bangsa ayat. Karena lagi ayat tuh nya. Kayak ngaran ayat ya. Ayat gitu. Bihaisu laku sifana hijab gitu, laro aina kan gitu. Lamun aina dibuka halang antara paningali orang yang sifat-sifat ma'ani Allah termasuk sifat ayat, tentu orang bakal ningali kan eta sifat-sifat ayat. Tusoihu liman qomat bihil idrok. Tusoihu ngesahkeun ieu sifat hayat liman kana jat gitu cakurana. Qomat anu cicing eta sifat hayat bihi ka eta man al idroka kana manggihan aya tegasna tusoihu ngesahkeun sifat hayat lau kasiman aya kuna murikan kana yen si mate bisa papanggihan lil asyai kana pirang-pirang perkara aya tegasna aliman bihaqikotiha nyaho kana hakikatna perkara wasamian jeung ngadenge biha kana perkara wabasiran biha jeung ningali kana eta perkara. Jadi sifat ayat ieu hiji sifat anu ngesahkeun kana zat anu mareta jateh bisa ningali, bisa ngadenge, bisa nyaho gitu. Karena lamun aya hiji zat ngaku bisa ningali. Hirup teu zatna teu atau kumaha ningali. Ya, itu maksud. Aya zat ngaku serba nyaho, hirup teu? Teu. Berarti bohong. Kumaha nyaho nanti teu hirup. Itu maksudnya gitu. Jadi sifat aya teh hiji sifat anu ngesahkeun karena keberadaan sifat ma'ani gitu namanya. Kudrat, iradat, ilmu sama basar gitu kan. Allah kasifatan ke sifat ma'ani, lamun Allah nu teh hirup mah percuma. Lagi bahasana dina sifat teh aya tambahan tusohihu liman qomat bihil idrak. Wahayatu ta'ala laisat biruhin. Yang ari hirupna Allah mah henteu make ruh. Teu make ruh. Emang jana bisa hirup teu make ruh. Nah, hirupnya kudu make ruh. Almarhum Kang Dodong balap pernah ngajar segenap bulan segenap apa aja kayak bahasa kia aja pamun bila sinin roksun bila sakrin wahayun bila ruhin ayah sungutan tapi buntuan ayah huluan tapi bukan hirupna teu make ruh. Eta cenah budak cenah gitu.
iya mah anu lalaki normal kene. Aya lalaki normal kan bila manacan budang ge bogogana ke sudang kan. Urang Jawa. Ya teh pan hayun dilaruhin. Hirup tanpa ruh gitu. Hirup tanpa ruh. Air rumah termasuk barang abadi. Jadi jasad orang hirup teh kusabab aya ruh. Lamun ruhna kaluar tina jasad ya jasad orang maut. Tah ari ruh mah abadi. Tim itu diciptakan moal paede rumah. Nah, termasuk makhluk nu abadi teh nyata ruh. Yang ya tanah kana teh curungan. Curungan teh tunggir. Jadi tunggir jelema mah moal hancur. Sebab mungkin bakal dihirupkeun dia dipilihnya tina curungan. Kenajan diduruk ya. Ai curunganna mah teu sagede bujur ya. Curungan ai cenah leutik sagede siki jagong gitu. Curungan teh sagede siki jagong aja. Jadi curungan mah lain bujur. Ya, tapi aya benda sagede siki jagong dina tunggir teh. Jadi bila ruhin bal hayatul lizati bayakana hirupna hujatna ayat tegasna min ghairi wasitati syai'in jaidin alaiha entaya pelantara. Jadi ari jasad urang mah hirup ku pelantara ruh gitu. Jasad urang mah hirup teh ku pelantara ruh. Lamun pelantara ruhna eueuh nya eueuh. Jadi Gusti Allah mah teu make pelantara ruh. Karuhi seperti ruh palija maka sebab gitu layat tahrir maut Allah mau memakakan ku maut. Jasad hirup ku sabab aya ruh. Tah ruh nama ya. Ruh nama mual ngalaman maut. Mual ngalaman maut. Jadi maut mah jasad. Jadi jasad mautnya kusabab ditinggalkan ke ruh. Biasanya gitu jangan beraga Gusti Allah untuk maut ya, lamun geus kiamat atur ge teu maut, beraga Allah maut. Ruh manusia ge teu maut. Palayatir maut bihila pihatil hawadis beda jeung hirupna bangsa makhluk. Painaha sayun paina bisain jaidin ala zawatiha ya sanyana hirupna makhluk mah ku sesuatu anu leuwih tina jatna wa huwa ruh nyata ruh masalah dalam ningali ya tanya meninggali penetasan dog. Eta Allah nyiptakeun kan tina eta tina dog. Boborasna jeung kokonena ya. Diciptakan makhluk hirup ku Gusti Allah kan. Geus hirup eta makhluk teh jeroana teh aya wadah kadut, aya pujit gitu kan ya. Karena tadina tibang tina cairan boborasna jeung kokonena dog eta. Kuasana Gusti Allah. Kan anu leuwih dasar tadi eta Allah nyiptakeun jelema tina cairan, anu cairan endogona bukan cangkangna kitu nya. Dog mah cangkangna di jero na eta. Ieu makan tina cairan anu wadah-wadahna aja nya. Allah diciptakeun jelema sedemikian rupa. Barang geus jadi teh pasti kan orang rupana serba aya. Ya, tina cairan anu tadi sekadar cairan ayeuna rupana pasti serba aya. Nah, jadi jasad mah hirup teh karena aya tambahan sesuatu nyata ruh. Palida ya tarih maut maka bersabab itu
Ya, makhluk mah bakal kekenaan kumaha di mana-mana ayana rohna eueuh. Nyari mah ada rumah termasuk gaibnya, perlu keimanan, nah zaman iman mah hanya bae mah geus cenah bae. Pamkina bae jeung ruh-ruhna kitu ka sayang, bae mah geus bae cenah gitu. Waga dituna gitu. Anu iman. Wahayatu ta'ala laisat muta'alliqatan bisya'in. Yang ari hirupna Allah Ta'ala eta henteu ta'alluq kata napi henteu berhubungan jeung sesuatu. Wahia sababun fi sifatil ma'ani. Ya, jeung ari sifat hayat eta ngajarikeun sabab dina sifat-sifat ma'ani. Ya jamu min wujudiha anu ngamisikeun tina ayana hayat teh nan wujudu sifatil ma'ani ayana sifat-sifat ma'ani. Jadi sababna aya sifat sababiana aya sifat hayat, maka ayalah sifat-sifat ma'ani nu saja, kudrat, irodat, ilmu gitu kan. Karena tadi teh lamun teu aya sifat hayat mah percuma dicaritakeun gagah oge. Gagah cenah, hirup teu. Teu kan gitu. Percuma kan. Pinter teh, hirup teu. Teu ya goas. Percuma gitu. Nah, tak jadi bahasana wahia sababun fi sifatil ma'ani. Sifat aya teh nyajadikeun sababiyah dina sifat-sifat dina ayana sifat-sifat ma'ani. Jadi keberadaan sifat ma'ani itu bisa diyakini ayana karena ayana sifat diantaranya karena ayana sifatna ayat. Karena zat Allahna ieu. Jangan nyaritakeun ngaler gitu gagahna, pinterna, maha uningana, maha kawasana. Ujung-ujungna maot. Bahalana macam eta teh Jagger. Parieun ka teu jelema teh. Ayeuna kumaha sih? Cenah mah geus rapuh. Percuma diceritakan Jagger kayak geus rapuh makan. Wah, nanti ma'adaha sifat ma'ani anu saleh sifat hayat wa min adamiha yang tina awana sifat hayat naon al adamu eueuh. Jadi lamun ayeuna sifat hayat aya bisa diyakini ayana sifat-sifat ma'ani nu saja. Lamun sifat hayatna eueuh maka bisa diyakini sifat manusia saja oge eueuh ada kumaha tuh. Tah jatah ge maot kan. Cenah gitu. Mata garis besar mata di dia lah sifat hayat teh tusohihu gitu nya. Tusohihu liman qomat bil idra. Lamun dina kitab pijamah tusohihu nah kada datang. Sifat tamani para bahasa lebih ringkas gitu. Jadi sifat hayat eta sifat anu ngesahkeun karena keberadaan sifat-sifat ma'ani nu saja. Wa dalilu ala subutil hayat wa